Sauruk mah dasar sih. Aduh, kemana ya nyari pegawaian teh Kieu salah itu salah ya Allah ya Gusti. Kudu kamana atunya menyai kudu ngubrus maka walungan. Stop it. Get some help. Kieu teh ampun ya Allah. Kudu kamana atunya. Gusti nu agung kasaha atuh minta tulungnya ulah kieu jeung kieu we ya hirup teh. Nah ari batur masa kubabari dengan duit teh ieu mah sahara rese kieu nya kudu ngeceburkeun mah ka cai aing. Aduh Gusti nu agung ya Allah gue rese teuing ya hirup teh kudu kumaha nya. Kumahanya ngarabar pagawean ka itu ka dieu ulun narima wae ka itu ka dieu aya jeung aya wae nu gawena geus pas jadi kudu kumaha ya hirup teh nya maknya aing kudu ngeceburkeun maneh mah ye aing ya ngeceburkeun maneh we kitu tapi entong aing entong ngeceburkeun maneh nu kitu mah ngaranna meureun putus asa ajarkan babaturan berek minta tulung sugan aya aing lah. Si Aki ku aing manya kudu dibare dogma ku aing si anjing ngapoe teuing ka si Aki jaya teh urang tanya we kali-kali aya nama lah sigan baringung kitu si Aki teh ya ka mana nya mungkin mau ulin teh ka kota ieu ka leuweung dasar Ki keur naon Ki si ontohod aing rek ka dieu ontohod rek ka maneh. Aduh lain jika nu pusing gitu magaro sirah jika nu teu boga duit lin kemana nah iya mah ka ditu ka leuweung ka kota menarik ulin aing ku eta si kota aing teh aya pagawean aing kita di pabrik huut deui aya di pabrik huut ditarima deui aya di bagian mawaan sayuran eueuh ditarima aya pagawean anu ieu titah mangulu munding atuh aing berat embung. Lamun Aki hayang gawe aya di tetangga urang nyaeta titah pangadodorongkeun muncang muncang. Lamun Aki arek gawe aya di babaturan urang titah ngadodorong pedes kan ngadodorong pedesna ku halu nah jarak 1 meter namun bisa pasti Aki menang duit. Anu baleg maneh teh ulah ngaheurikeun kolot nu bener ieu teh atuh bener kadorong-dorong pedes ku halu mereka tahu sabaraha nyampe nah nya sakitu deukeut ge beneran Ki sok lamun Aki kuat ngadodorong pedes ku halu jarak 1 meter Aki menang duit sabenerna mah pagawean eta unggul urang teh aya kaluhun muning ge aya ieu mah bisa percaya ayo bareng jeung urang ini bisa percaya Aki ayo anu balik atuh maneh mare pagawean teh bener Ki urang mah teu bohong bisa Aki arek hayu tapi awas mun ngabohongnya moal hayu lah ai teu bohong mah aing sugan bener ya pagawean ya. A few moments later. Orang istirahat lah di dia. Nya. Istirahat lah. Aduh. Kurang istirahat lah nya. Lain kumaha aya pagawean. Sama nama Ki pagawean teh aya. Nan kusorangan dieu teh ditinggalikeun Aki moal sanggup Ki. Maksudnya pagawean teh Aki moal sanggup. Sabenerna pagawean naon atuh nu kubu? Ayeuna Aki geus di mana tadi?
tas di pasar terus naon wae nya eta dengikeun dieu nya arek gawe di pabrik UU teu ditarima ditarimanya teu arek gawe di pabrik sosis di Omo Bunda kayaknya. Ijasuh naon ngaranna hah Ijasuh teh naon ngaranna di Just Yes Ijazjes ayeuna mah sayur itu ieu sayuran di pasar anger teu ditarima mereka pusing atuh teh Pan ku urang geuning di eta di bejaan eta aya pagawean heeh akinya heeh pagawean aki ge aki mah geus loba teu ditarima heeh babaturan urang teh aya nu ngomong heeh cenah lamun arek mah aki ieu gawe heeh kita ngadodorong pedas ku halu aduh bisa mau kira-kira aki so hanya sanas jauh engke kaditunya heeh anak sanas jauh ai aki teu bisa nya duit soalnya jauh di ditu di dayeuh jadi pakai ongkos deui heeh di dayeuh heuh oh pikiran heula lamun sakira-kirana aki arek urang sorangan arek nyokot heula ieu na tas urang kaditu urang ini kumaha ek daguan we di dieu kayak orang pikir-pikir lainnya orang dagon lainnya bisi aki kira-kira arek urang daguan aki daguan di dieu urang ek nyokot heula tas aditunya di daguan teu dia da imah urang deket dinya daguan di dieu nya nya di daguan ulah liatingnya moal moal karena sakit aki di dieu kieu we teu datang deui daguan nya daguan ki balik heula urang A few moments later. Aja sebelum ka mana itu kita tadi teh apa ngagawean aing gitu si monyet mah nya tiba heula sok ngagawean wae resepna teh geuningan eta mah buah-buah ngagawean si cungur meureunnan banyak geus hampir 2 jam leuwih can aya ka dieu kudu kumaha tuh ya aingnya geus kieu menyarek aing rek pusing deui wae aduh otak teh asa bencar kudu kumaha tuh nya apa teangkeun ku aing gitu tadi teangkeun aing teu nyaho imahna akhir nangkeun alamat teh bitu nanyakeun alamatna aing rek indit si jangkar kehed si jangkar sirit ku aing diteangkeun ku aing teu mana ge ku aing nyaho aing menangan alamat manehna aing tadi aing udah pusing kieu kana otak teh aing teu puguh aing teu rasaan aing si aki barang harus ditipu ku dek aduh aing kumahanya aing kapanggil si ditipu aing ditipu aki aing itu gawe ini lah bahagian itu juga ulah orang si aing si jangkar sirit tuh ulah orang kuan tinggalikeun coba orang geuning kemana si jangkar sirit tadi mah aya di dieu jigana ieu dan kemana ieu euy arek ka imana teh nyaho ieu teh apakah ditu gitunya coba aing ka ditu itu gede si jangkar kehed tuh ieu ada si jangkar kehed ieu euy anjing gagah aing itu nih tuh si jangkar sirit tuh aing tuh jangkar sirit aing aing tuh dia tahu siapa puas enggak peang gua aing agak gede ya itu kan si kunuk tuh si kunuk mah dasar si enaknya digawean wae enaknya dasar kuya ngagerian aing sia kuya dasar tuh sama gawean aing ngapolok teu sampai awan jangan komporan emang enak cocok ya monyet mah ngaherian aki-aki awas ku aing dipincangan kegenya sukuna dasar aing kaitu hese kade hese dengan pegawaian teh dasar dia ledek deui awas ku aing kege
nasib Gusti, nasib teh kieu teuing. Ya Allah Gusti, nasib teh dasar si kuya, dasar si monyet di kamari segitu geus ular poe panggil oleh dibobodo we jeung di elegan yang diheureuyan dasar si kuya mah, dasar si monyong mah, dasar geubleg otak teu boga tolong teu gableng gableng cado.